Rusia kota Sen. Wangunan kuno di Pulau Vasilievsky. Sakara visual imah diwangun kedua bagian. Satengah luhur imah. Satengah handap. Garis anu kedah ngabagi jangkungna bumi dina satengah. Jandela handapna leutik. Sils jandela di tingkat jalur aspal. Jelas arsitek henteu ngahajakeun proyek sapertos kitu. Dina jandela ieu masih kudu aya jarak jeung dasar wangunan. Jangkungna bukaan jandela handap teu cocok jeung luhur. Bukan lantai kadua sareng katilu sami jangkungna. Pikun harmoni visual, jangkungna bukaan jandela handap kedah koinside jeung luhur. Opat lantai sareng tilu kurang beda tina bukaan jandela. Awot. Urang gukur jangkungna bukaan jandela. Hayu urang ngabandingkeun, deui sils jandela aya dina tingkat aspal. Naon agam geulis, pediment pilaster stuko. Tapi lantai kahiji deui nempel kaluar tina taneu. Bukan jendela eta leuwih badag, aran jeun nanggurangan. Jangkungna teu saimbang tina bagian handap, henteu cocok sareng lantai anu sanes. Bukaan jandela di lantai handap rada leutik ukuranana ti luhur. Bukaan ieu kakurangan jangkungna. Ieu bener lawang utama ka agam mewah. Desain endah bagian tengah. Sareng pantol leutik sapertos kitu. Henteu aya teras atana pitangga, muhun salajengna handap jalan sakabe wangunan oge murak kana taneu.